Lamun urang menta gelas, pasti ukur dibere gelasna. Tapi mun urang menta cai, pasti dibere jeung gelasna. Kitu deui mun urang ngudag dunya, pasti ukur meunang dunya. Tapi mun urang ngudag akhirat, geus pasti meunang jeung dunyana. Tah kitu Gusti mah nu maha sagalana, moal sagawayah dina masihan rejeki. Manjada wajada, nu ngaranna ngamimitian mah biasana hese jeung hoream. Sabab gogodana gede eta teh kaasup diajar. Carana kudu dipaksa meh biasa. Lamun geus biasa pasti bisa. Anu hese mah ngabiasakeun seperti nulis ku leungeun kenca. Mimiti mah hese, tapi mun geus biasa tangtu bisa. Insya Allah ari anu keuyeum mah tangtu pareng.